Bae aneh bisa pikir dulu. Kita si kabayan mau naik tembak. Nya kabayan teh wani. Bukan si kabayan masieun. Tong ariwang kabayan ke si ate jeung bawa terananan tulungan. Nya setuju. Layak sih kita. Jeung kirain sih. Hujan lah. Ya hujan nih. Itu aya koti. Ayo orang liuk. Ayo. Si Arman. Ya iteng. Nah mana nganggap iteng domba? Iki jangan gebuk maneh. Mai. Me pinter budak saha. Teng. Daek jadi kabogoh urang. Hatur nuhun Kang, tapi Kang, tapi Kunaon teng, nah abi kurang sengit, kurang ganteng. sanes gitu, tapi Kang Kabayan itu mengsi dihelanya. tong maka tunensi di dieu lah. Oh nengsi atuh kantanana biasa pemulang. Isinan ngiringan heula we atuh di dieu. Rencangan abi, yang tadi ge. Kabayan jadi Beli naon? henteu. kenal naon? Apa? Panggil gua namang, Pak. Tamang. Duduk enggak? Ayo orang mulai. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaya. Jang James kesabung deh gini. Mana kalabat? Jaya ini lagi di mana? Bunda. Yang James masih kuliah kan ya? Masih bah di New York. Oh. Teng, ke dia teng. Ayo, kamu. Dileut ditampi bang. Bah ini diterima bah. Bah ini aku bawa oleh-oleh buat si Iteng. Oh, turun di mana? Assalamualaikum bah. Misalnya, Urang teu setuju dijarokeun jeung kota ieu. nah mana wani-wani ngarang anak urang mah bukan hak naon? Semua urang teh Sarua kita setuju. Budak itu si Iteng dibawakeun jeung budak kota ieu. Terus kenapa bah nggak disetujuin? Zaman aya nama butuh lalaki nu mapan. Ya udah sekarang mah duduk aja dulu, bisa diselesaikan sekarang. Budak kota ieu. Ya nyatu dah. Ieu mah geus mapan, coba mana boga naon? Terus saya nama pilihannya kumaha itu. Teuing sok ayeuna milih nu mana? Abah mah rek milih si Jem da geus mapan. Lu yang kasih kabayan. Emena bet mana yang kasih kasih kabayan. Nah mana bet jeung yang kasih kabayan rek di paraban kubut. Sabar Dan ya apa kasih kabayan. Ya udah nggak usah dipaksain kalau nggak mau mah. Itu yang nama kahayang mana jeung si kabayan mu kabar di satu tujuan. Udah tuh, bah. Ampurannya Jaya anak orang mah rada heuras. Kumaha Jang Jem? Nggak usah dipaksain kalau nggak mau mah bah. Saya mau pulang dulu bah. Oh. Ternunya tos lingi ka bumi Abah. Assalamualaikum. Amin. Kebayang, cinglangan jeung si Iteng mah kebayang. Nuhun ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.